Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sareng ngucap saha rajulun hiji lalaki lil Hasani ka Hasan rahimahullah, asku unjukan kami ilaika ka anjeun qasawatan kana teuas qalbi hate kami. Jadi aya hiji lalaki unjukan ka Syekh Hasan, anjeunna teh gaduh masalah teuas hate cenah. Batur mah ngaku Kang boga teuas hate teh. Langsung naroskeun ka ahlina gitu. Urang mah asa teu tareuas padahal mah tareuas urangnya urang. Jagreg tapi das asa teu karasa jagreg jeung teu asa teh urang ning asa leuleus bae. Cenah abdi qasawatan qalbi teu asa teh abdi. Pakola mangka ngawaler itu Hasan, adni ngadeukeutan anjeun hi kana ieu qalbi min majalis dzikri tina pirang-pirang majelis zikir ngaji geragenan. Itu saur Hasan waleran kayak lalaki ngaji teu asa teh. Mantak nu tara ngaji mah kabayangnya Kang. Ban tanggulna teh hate teu as bae nu tara hadir kana majalis dzikri mah. Itu mantak soklah nan teu cenah ngaji ai salah keneh mah. Jadi kalah kitu tah. Urang dijawab, urang sok ngaji masih keneh salah komo maneh. Nu tara ngaji leuwih naon. Ulah dijawab ulah dibaleskeun bae eta mah sanes jawabaneun Kang, antep tong didangukeun. Lamun aya bahasa kitu ngaji be hayeuh ai laku teu dek bae robah tong didangukeun. Ulah kabekel kana amarah emosi eta mah samara dina kahirupan antep. Da urang geus uninga urang ge hese ngoman diri teh komo nu tara ngajinya. Leuwih parah kitu tah. Mantak wani ngobrol kitu ciri hatena masih keneh naon. Wah, ngabantangul hatena teh. Waro'a jeung ngimpi sa Amaru Az-Zahidi, Syekh Amar Az-Zahidi. Mas kinah tatopawiyah ka istri miskin urang topawiyah fil manami dina kulem. Wakanat jeung bukti itu maskinah minal muadzabati eta tinu ngalanggengkeun ala halqi dzikri kana majelis dzikir. Jadi seorang istri anu miskin tapi rajin ngaosna teh Kang tah kaimpenkeun ku Syekh Amar Az-Zahidi. Pakola mangka ngucap itu Syekh Amar, marhaban ya maska ya maskinah. Wilujeng sumping, he awewe anu miskin. Teu na impenan. Pakolat mangka ngawaler itu maskinah, hayhata jauh, hayhata jauh. Munjak urang mah tong kitu atuh. Dahabat geus linit sal maskanatu awewe enan kamiskinan. Wajah jeung datang algoniu kasugihan. Kedah disebut miskin wae Kang. Cek eta istri geus eueuh miskin ayeuna geus beunghar. Kuring teh. Pakola mangka ngucap itu Syekh Amar Az-Zahidi, hayyah kunaon? Itu anehnya kunaon jadi kunaon. Saur anjeunna aneh kapanannya. Pakolat mangka ngawaler itu maskinah ma'ari naon perkara tas alu eta nanya anjeun aman ti jalma abi ubi hadi meunangkeun lapikeun si manon al jannatu surga kelhat ka man. Jadi naon ditanyakeun ku anjeun teh na kitu ulah kudu ka surga kuring. Dihadapi rihadina sisi-sisina itu jannah
Gitu. Jadi pengenan kuring pedah jalma miskin meni ulah kasih sisi surga. Itu saur anjeunna tanya. Qala mangka ngawaler itu Syekh Amar wabima kunaon. Naon dalika itu hadapir maksudna kunaon pangna anjeun nyebutkeun di sisi-sisi surga. Qolat mangka ngajawab itu maskinah bimajalis ahli dzikri dina pirang-pirang ngahadir majelis ahli dzikri. Jadi ulah disebut miskin kan di hadapan Allah mah teh jalmi naon beunghar nu sok ngaji mah beunghar duniana tapi dohiriahna beunghar tapi tara ngaji tapi di hadapan Allah mah miskin. Itu sanes jalmi ecek-ecek Amar Az-Zahidi seorang ahli sufi atuh. Mentak hatena kabuka tah saur eta istri teh sami hatena tos muka sapa. Geus teu miskin kami mah ayeuna mah. Da sok indit kana sisi surga gitu. Taman-taman surga. Nyeta hanga hadir kana majelis ahli dzikri. Oh, jadi surga teh beuki deet ku ngaji terus mah nya. Ngan gogodaan aku kumaha Kang. Wah. Rek ngaji jebun nu nyampeur atuh da. Rek ngaji beuteung kalah murilit ning kalah muncrut deui. Terus bae tambah ada persib. Eta mawah dasat ngahalangan dengenan. Tah jadi ku berat-berat jeung ku gedena pahalana halang-halangna teh aya bae hadirnya. Mentak urang nyuhunkeun ka Gusti, Gusti abdi hadirkeun kana setiap majelis taklim ulah dihalangan ku kasibukan dunia. Suhunkeun ka Gusti sing jiga nu butuh ka Gusti teh. Kitu. Datang ka pengajian ngajelaskeun anu geus urang teh apalkeun bae Kang. Urang mah nek neangan ilmu narek neangan ridona Allah. Itu kapanan? Tak nu ngaraos geuningan lah cenah eta keneh dibahasna teh ade urang malin kadinya tu niatna da urang ku hadir arroh ridho dibere ilmu lain ti eta salen ti eta leuwih luas urang dipasihanana kanyaho teh mentak ulah ngabasakeun menyebut bosan banyak kan can 1000 kali mengadenge eta bahasan ulah bosan gitu. Nah, jadi orang sadayana majelis dzikir kedah rajin ngahadiran anu imkan urang ngahadiranana ulah maksakeun komo picilakeun mah nya hujan agung urang indit padahal mah urang sok gering eta teh ulah kitu mah hate cukup Gusti abdi teh hayang hadir ngan kalah kahalangan ku hujan jadi ganjaran Kang tah ku kitu udah biasa nage osok hadir ngan kahalangan ku naon ku hujan nu kecida gedena bari da sakurang sok teu damang mun geus kahujanan teh nya jadi ku hoyong di dinya urang geus niat insyaallah jadi pahala di hadapan Gusti wa ala jumlati jeung kana simpulna pama mangka ari naon yan halu udar itu ma minal qalbi tina hate nantu numantak bisa ngudarkeun tina hate min aqdi hubbi dunya tina ali cinta kana dunia. Jadi dunia teh ngarangket kana hate urang meulit be mentak nu salat inget ing kana domba jeung kana hayam kana lau inget ka budak itu dibebekelna hate rek ibadah ogena kita cenah nu ngaji teh lapisan jabatan ngarit tenang we domba nu Allah jukut nu saha cek Allah sok ngaji sing tenangkeun domba mah moal lapareun ieu kami ditahan beuteungna ami teu lapareun ngan akang cek setan buru init dingieun hujan manten digoda we urang teh Kang terusnya mentakkeun dan Allah nah hate gerakeun ami tenang kari masrahkeun ngan lamun urang loba hariwang pasti terjadi
nu grado mah disasada ya disasada gerakna da Allah mah dina sangkaan urang atuh dah pasrahkeun sadagena nu salat meuni jiga nu muhun nya Hanifah mus abdi pasrah sumerah karena bacaan salat mah geuningan ai pas praktekna kumaha naon tu nu mantak ngudar tina pabelit hate nu meungkeut dina hate teh kana urusan cinta dunia biqauli wa'idin ku ucapan jalma nu mapatahan Kang jadi akang sing rajin ngaji ame di papatahan kete dunia teh beungkeutna dina hate udar ibu kikahar teh nya geuning dunia teh saur Allah pan wa mal hayatud dunya illa mataul panipuan unggul Kang ngan urang palbah mana tunipuna dunia kapan akang initnya dibayar cenah baso ayo ngeunah ka cida teu mikir hujan teu mikir berangkat ka Banjar melaan hayang ngeunah dahar naon baso datang ka Banjar dihuapkeun digayem baso naletah lep kana beuteung geus eueuh rasaan balik ka imah capek di rasa baso eueuh panipuan ngeunahna teh ngan saharita keur dina naon wunggul ngan jelema bebeakan yang anu kitu teh nepi ka gering atuh mun eueuh teh geuningannya uang dahar itu cenah nu ngeunah hayu panipuan dunia tinggeunah na harita ungkul awak capek ibadah teu berjamaah da ka rumah makan anu cenah geunannya melaan naon tah mataul gurur geus bae di imah ame salat berjamaah jeung tolenjeng jeung pedan yang dicocona injuk berjamaah kaburu nikmat kapan gitu mah panipuan Kang tak akang meuli motor sabulan 2 bulan satahun 2 tahun geus teu resep kana motor gular goler teu neunageuna beletuk tadi kumaha ieu beda keur mimiti sabulan 2 bulan ningan eta teh mataul geuning resepna masakeun ta Allah mah hayang teh resepna injeumkeun ka batur ulah geus teu resep diinjeumkeun kitu da Allah mah rek ngujina teh keur resep urang kana banda teh lain geus teu resep jigulah nginjem mah geus teu resep urang na kitu nginjemkeun teh aing nginjemkeun nuju naon keneh wah keur bebekan resep atuh anu nginjem gede ka tidak pahalana mangga mang luar biasa ngah aja disumputkeun ingkang di pipi rame anu nempoeun bisa anu nginjem motor teh jadi init magrib datang subuh ame nu apaleun bakat kunyaah 6 bulan we da geus gulal gore mataul tapi jelema bebeakan nepi kadung pet salat mah teu kabagian waktu ieu kitu biasana ge sok ka masjid si akang eta teh boga motor mah da asar di imah subuh kaberangan capek tas naon tah teh mataul kataripu kan urang ulah katipu kan nu ngeunah teh ngan syukur di dinya unggulnya ngeunah ngangge acuk teh geuningan tapi sabaraha waktu tah acuk geuning sok bosan ka dituna mah mataul gura bebeakan atuh hayang merek anu cenah mulia ge ti Asia Plaza ti Tasik nepi ka salat teu berjamaah tuh biasanya berjamaah bakat melaan naon tah mataul gurur eta teh jadi loba jelema anu katipu zaman kiwari mah sehingga ibadah genan katoler itu akang ibadah kaganggu pemajikan pun tapen tapi hanya dengan seblak kabar rupanya riweuh eta teh jadi biqauli wa'idin hiji ku tukang mamatahan Kang husnil kalami anu alus ucapanana jadi nyambung malapah gedang kaharti ku urang bahasana teh nya tapi ka hate urang teh leket teh geuning nya hirup teh kuring teh loba salah keneh hampura Gusti kitu Kang tah tayangan mah jalma nu kitu
dina kitab Tajul Arus ogenan aya neangan jelema nu mamatahan teh nu bisa nganterkeun ka Allah hate ka Allah nu bisa nganyahokeun urang teh loba aib hirup teh teangan jelema nu eta di kurang disuprih papatah piwajangna nya ini teh kitu mah ulah mentak dina kitab eta mah mun neangan ahli fikih loba neangan ahli qiraat loba kiwari mah neangan nu ceramah loba balata kiwari mah tapi anjeun bakal hese neangan jelema nu bisa nganteurna hati anjeun ka Allah itu mentak dina Tanbihul Ghafilin dijelaskeun deh terus dicaraskeun mun ngaji ka ajengan eta hate teu bisa pindah tina mangmang kana yakin eureun ngajina tong ngaji deui kadinya sabab moal masian manfaat moal gitu. Jadi jamin usok mapatahan anu sae ucapanana cek agama zaka asiroh anu bersih laku lampahna itu tingali kang zaman usok mamatahan akang ku akang ketemu daharna bari nangtung akang kudu eureun duh geuning kieu nu sok mamatahan abdi eta ngaleut bari nangtung mun akang ngaleut bari nangtung burakeun deui mun akang ngaleut bari nangtung burakeun deui ek naon deui eleg Rasul mah sok nagog atuh mun teu nagog cali ku tangan katuhu maca bis imbari ngadeg atuh mentak ahli hadis mah kang bangsa Imam Bukhari wah eta neangan hadis hiji geunan urang mati dia ka Jakarta diteang di ditu cenah tukangna berangkat ka Jakarta mun urang matinya sumping ka ditu teu keur maraban kuda ning model urang kang nyepeng lauknya aya ucing leung ucing teh pan dumpat ek nyanggap laukna kok dicekel teu dialungkeun ieu ditipu eta geus teu dicanak hadisna berarti jama sok ngabohong tos teu leres kitu teh di Jakarta tuh ka dieu balik deui teu dicanak hadisna mah dan ningali lakuna kitu keur maraban kuda eta teh betuih deui teu dicanak hadisna jadi urang kena ningali laku lampah zakat sirah teh nu bersih laku nu sesuai syariat agama Islam salat berjamaah biasa pasunatan dilaksanakeun ucap lampahna sopan nu kitu kan nu dituturkeun pipun eta nu matak mudar kana tali dunia tina hate teh nu kitu nu zakat sirahnya bersih laku lampah nih mah dikopeh hage tarak urang didangukeun atuh caritaanana gitu jadi sirah perjalanan kehidupanana asrofu eta leuwih mulia wan pau jeung leuwih manfaat min raqaatin kasyaratin tinimang pirang-pirang rakaat anu loba arek kudu salat tobat teh loba anu mending keneh nganukeun ucapan papatah Mas timali qalbi sarta ngurung na hate Allah di dunia kana cinta dunia sugan ku salat loba rakaatna bisa leungit teu dunia moal jadi kunci pikeun urang nu mantak mudar tali cinta dunia teh wati ku ucapan wa idin husnil kalam zakas sirah eta kunci nama indah hayang leungit tina hate dunia dangukeun we nu tukang mamatahan tapi nu sae ucapanna nu bersih laku lampah tara ngabohong gitulah tara curak care ieu nomor katilu tugas muta'alim anu tukang ngaji jadi kitu wirid-wiridna teh takang sing seueur hadir ka majelis taklim intina mah gitu Arabi umar kaopatna al mutahari poeta jamanu tukang gawe ya tukang kasab ayeuna mah buruh macul jadi pelayan toko naon we lah pokona tukang kasab nu gaduh pelak gedang segala nu ngingu domba gitu nya
alladzi anu yahtaju mikabutuh muhtarib ilal kasbi kana kasab nyali pikeun kulawargana si muhtarib. Da akang eta mah lamun teu kasab teh pamajikan moal kaberena naon kitu moal dahar jeung moal make mentak eta mah kudu kasab da sok neangan kipaih dina kahirupan ngan kade ya sing leres niatna oleh karasa bisi anas capek gawe tapi da harapan Allah mah teu jadi ibadah ieu. Capek-capek salat di sok sorangan betar berjamaah leung bener naonna kepan salat lagi dina caunang nilas tinu tangkal batur diamparkeun ningan ngala karari teu bebeja nu batur barang bang jeung sagala rupa ngala jantung nu batur ngala manukna tangkal kai batur. Nah, jadi muhtarib pada hati-hatinya. Jadi eta mah lamun teu gawe kumaha kulawarga kitu nya. Ade hate mah tetep muntang ka Gusti ngan pan syariat heula. Syariatna kuring mun teu gawe kumaha ti mana dahar syariatna. Palaisa mangkan teu laupikeun si muhtarib naon aya di ayeun noler-noler muhtarib al iyalah ka kulawarga kade kang langsung nalemu kulawarga. Kuku kasab ge sakitu-kituna ku ari tinggalkeun 4 bulan ka mana-meni. Sangsara atunya tinggalkan 40 poe atuh pemajikan kata tangga unyam injil meriweuh ulah ditoler-toler kade wa yastagriku jeung katungkul si muhtarib ala uqati kana pirang-pirang waktu pina ibadah pirang-pirang ibadah lah ulah ting rajin ibadah tukang kasab mangan sing bener anu 5 waktuna beda jeung abidun tukang ibadah nih Kang jeung muta'alim imaponna tukang muhtarib mah katungkulna ku eta we kasab itu disebut muktasibin nepi kabeak waktu ku ibadah aya pamajikan kumaha tuh bal balik tawariduhu ari wiridna si muhtarib pi waktu saeta dina waktu gawe teh sing jadi ibadah. Huduru sauki eta hadir ka pasar. Da sok mikul di mana? Di pasar. Wa is katungkul bil kasbi ku kasab. Tetep eta kudu eta wirid eta teh. Munang mah hadir ka sawah, ka kebon, ka mana pada melannya eta termasuk wirid eta. Batur mah di masjid salat, urang mah berangkat ka pagawean eta teh wirid. Walakin tetapi bagi periogi naon alayan sen ulah mohokeun si muhtarib dikena dikir ka Allah taala. Peujeuh kudu dikir ka saha? Ka Allah. Sakumaha capek jeung jauhna gawe ulah moho ka Allah mah dikir ka Allah. Hate tetep manteng ka saha? Eta bisi laleungit Allah keur garawe teh nya. Itu tukang dagang iman teuneun di imah ka warung teu dibekal ngabarohong atuh di manana teh itu iman teuneun di imah ka pasar teu dibekal imanna teh atuh nimbang ke kumaha dicungeut di beuratan kitu takang teu dikir ka Allah mah duh mubah kahirupan teh pisonati dina gawena si muhtarib sing inget utamina sing inget kana maot keur gawe teh bisi keur ngore di kebon balik ngaran kali ngaran bal balik tayuwadibu ngalanggengkeun si muhtarib ala tasbih kana pirang-pirang tasbih hade kang mata subhanallah mah keur gawe ulah kalimat mun naik nako teh subhanallah subhanallah termacul kumaha deui kitu we kitu nya. Jadi tuh eta sing baseul lisan teh ku dikir we angkat berat subhanallah terus we gitu nya karena pirang-pirang tasbih tah paling pirang-pirang dikir saja tu la ilaha illallah bahasana teh Allahu akbar kitu dikir teh lebah we keunting maca Quran qiraatul Quran itu maca Quran ulah leupas ka deui sanajan keur kasabnya
menakang ke Mekah ke Madinah kan di toko nu charging pelayan buat maca Quran mah teh nu rek meser teh nu ditalar aya gitu orang atuh maca kulhu atunya keur gawe nu geus katalar intina mah Yasin wal Qur'anil ulah hilap maca Quran ieu mah dikir henteu tasbih teh maca Quran komo pikiran teh naon penting mah ngopo jeung udud geuningan gawe kalaksanakeun Allah mah eueuh ting di mana tak begitu balik burit duit teu dibayar ku mandor kumaha tah da ngacaprak atuh ceuk Allah sia teu dikir poe ieu ningan mandor rek ditahan ku kuring cenah teu mere duit nya anta teu dibeukeun kan duitna buruhna ngacaprak teh jelema nya dihaja ku saha geuning jadi ngacaprak kitu da tara ngaji teu apaleun sugan teh mandor nu teu waras urang nu teu waras jeung Allah tak ditahan naonna bayaranana pasti ngacaprak teu teling ka Allah mah goblok cenah mandor teh carekan mah kono mah angop heula ieu mung lah duit ge eueuh dibayar aing ngacaprak teh terus tapi lamun hate kumaha Kang alhamdulillah Gusti geuning teu dibayar paena ku manor keun we abdi mah Gusti ikhlas ridho isuk meureun dirangkepkeun ame beuki loba tah nu kitu Kang Gusti mah dicoba mata dina kahirupan ulah urang sulsa asa teh diuji kahirupan teh kapanan itu keur mah teu dibayar ngarasula wah tos eta mah keur neangan kasulitan hirup mantap isukna teh isuk ka Arian Jaya gaweana ulah di dieu dinahkeun sajauh-jauh tah bongan we teu dikir ka saha mentak sing emut dikir ka Allah kana ieu ek tukang naon bae pepeujeuh dikir kade mas kudu dikir di jalan dagang es itu sugane kos manuk ek meuli teh nya da sok dikir bae ka Allah itu tah tarikanna teh itu nalika teu payu ulah ngacaprak deui teu ceuk Allah tong mareuli kecuali tiluan ek meuli set eta teh usaha Kang ku Allah jelema jig jajan da boga duitna jarang ceuk Allah ulah bet cari cing boga duit geuna teu mareuli ngan urang kumaha jelema teh karoret teu marit teu jarajan atau baru duit dicarekan ke urang teh kesel urang teh leungit ta Allah di dieu salat mah osok puasa mah osok ngan aneh jadi ngarasula atuh bohong salat puasana keneh kitu tah urang kahirupan teh geuning hampa keneh Gusti kahirupan urang teh nya jauh kana kibat naon jarang ngajina urang dana kita mah unggal poe teh ngelek kitab kaajengan teh Kang urang ngaji bab naon ya bab kahirupan ngan kahalangan ku kasab tatu di sela-sela kasab teh eusian ku naon ku dikir eta dikir teh wah luar biasa salese hadir ka majelis ahli amun tuh si Akang tara ngaji pan eta mah kasab si eta mah kudu dihampura eta nu kitu dihampura eta mah tukang gawe si eta mah jarang hadir teh pantes da wiridna di dinya si eta mah itu palebah 7 Jumat mah cilaka 7 Jumat cenah keur gawe si 7 Jumat nah jadi pepeujeuh tah dina lebah nu tukang kasab urang sadayana maca Quran Paina dalika mangkasana dicaritakeun yumkinu eta kongang naon azmain ngumpulkeun dalik ila amali kana amal. Jadi tasbih adkar kira eta ngumpulkeun kana amal Kang. Jadi batur mah di majlis salim, urang mah gawe bari dikir sarua. Eta teh ngumpulkeun kanu ieu tukang ibadah di masjid we maca Quran dikir sarua jeung urang. Mun urang kasabna kitu tah. Jadi ngabandingan anger urang teh kudu kitu kudu timur batur ibadah ya urang mah gawe atuh gaweana ameh ngaimbangan kudu kitu tah tasbih dikir maca
mun kaburu ta maca Quran. Wa inna ma la yatasaw jeung pastina teu gampang mal amali sataman salatu salat kecuali salat Kang. Eta mah teu bisa bari gawe naon mah. Ai maca Quran bisa bari gawe. Kalebah salat mah teu gampang bari gawe. Atuh salat mah wayahna eureun heula naon. Gaweana ulah keklah. Nalika waktu salat geus datang urang kewe. Allah ge mere rezeki itu kewe lah. Urang na ge salah sakana perintah Allah ge merena salah saka urang. Tang isuk lah dibayar. Cek nu nginjem teh daguan poe isuk ning eueuh. Wongana urang ka Allahna sok keke bae. Tak kubatur ke jelema di kitu isuk cenah. Daguan teh ning eueuh isuk deui ayo we kitu nya urang. Kesal urang teh kapanan teu sadar urang teh ka Allah sok kikituan. Kagok saeutik deui teruskeun. Nah eta teh mantak ngahamat kana naon kan. Mun urang lumpat karena panggilan Allah, Allah merena leuwih lumpat. Mun urang leumpang karena panggilan Allah, Allah mah lumpat ka urang. Kalau bahasa saya urang kumaha? Ah di dinya tah bahaya nama seuseut we. Arek datang mangan seuseut ya kan. Itu keur rezeki ngeclak kos sagede teh beuritnya buntut beurit. Kita mah ibadahna kedul deui. Beki seuseut we geuningan. Salat mah wayahna liren heula. Tong kaganggunan naon. Ila anging aya kunayan bukti si mutarib naduron eta mandor. Mandor mah pan bebas ya Kang. Da dieu kan ningalikeun unku nu nyak-tunyuk. Peno mah kasanya itu nadir, layaknya eta teu ngapeskeun. Nadir ane komati auradi sholati tina ngadegkeun wiri di sholat. Eta masalah satuda saha mah. Manor mah datara gawe kaos urang nu kasabna. Mau sartana itu amal. Sumatuli mahma parogo samangsa paragat si mutarib min kipetina kabutuhanna si mutarib. Geus kacumponan sapoe gawe teh crek menang 200.000 tah. Yang bagi peryogi naon ayang uden balik deui si mutarib ila tartib ore kana tartib aurad geus nampa buruhan kang tongpo kana wiridan deui terus. Tasbih, dikir, maca Qur, salat tongpo kade. Geus bro duit da langsung pokona salat berjamaah kalah ke Banjar rek jajan. Gajihan cenah Kang poho we kana ngaji geunan atuh nah keur eueuh. Wa in dawama jeung sanajan ngadawamkeun si mutarib al kasbi kana kasab terus ulah eureun dikir mah. Wa tasodaqo jeung sodaqoh si mutarib bima kana perkara fadola nu leuwih itu mah an hajati tina pangabutuhna si mutarib. Pepejeh nu tukang gawe menang buruhan kudu aya nyisikeun jang sedekah sesa ti pamajikan jeung urang. Tak kemudian akang sok macana yasinnya. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafaroli wa ja'alani minal muk nya dihampura dosana nya dimuliakeun ku Allah. Nantu teh damelna tukang kaput kan. Tukang kaput anjing-anjing berangkat sore mulang upamana menang 80.000 di jalan dikaluarkeun 30.000 sodako berangkat ka bumi 30.000 mah ieu hasil poe ayeuna 30.000 ka pamajikan 30 deui jang isuk modal eta zaman nu mulia dihampura dosa teh ku Allah kitu. Akang tas panen ti tanglar. Menang 3 ton. Teu kabayang 3 tonnya. Memeh ka imah di situ batu turunkeun sakumaha. Aduh.
cek mang berat aing gitu mas. Kayak mah kari 2 ton, mahir pare 1 ton uang gunakeun jang kehidupan ini 1 tonnya jang modal nyawah deui. Ku Allah moal dibere wereng moal dibere halodo kang buka Riyadus Shalihin. Pangna kuring mah apa modal nu sawah ting karocak. Eta apal kitabna kuda. Tukang tani kang keur halodon tang-terangan ningali mega hideung. Wah hujan ya pasti ceuk nu boga sawah. Keur butuh pisan kaca. Kita ningali kon eta mega teh leumpang ya Kang. Terus ditarempokeun da butuh cai jang sawah pare. Terus maju mega teh regeureun. Brai hujan Kangnya ya. Kana sawah si eta kabeh hareran. Ning anu si eta hujan acarana. Tanyakeun. Itu panenna teh Kang tah. Cita malamun panen 1 ton bikeun 1 ton 2 ton kaimahkeun 1 ton jang modal itu eta. Tak batur mah antang tangah halodos eta mah dihujanan ku Gusti. Cek urang teh asa mending moal bisa urang mah. Aduh. Beratnya Kang yang jadi jama bener teh soleh teh geuningan. Mantak ek iraha beunghar jeung senangna urang aya. Nya kantun raoskeun we kasulitan jeung riweuh dina usaha dina kasab teh nya teu kitu mah. Jadi contohna baseur Kang na kitab geuna. Masalah kitu mantak hayang beunghar bari senang tuturkeun tajam nu karitu teh beunghar hatena teh. Luar biasa. Magina kitab geun kapan aya bahasa hidup sederhana gitunya kan. Nah jadi wayahna leuwih kabutuhan ti imah anak jeung pamajikan sodako bahwa mangkari itu tas sodako leuwih utama min saira urip tina sasana pirang-pirang wiridan. Malah akang leuwih alus tina tukang ibadah tukang ngaji akang mah ku sodako sesa tina kama butuh kahirupan atau leuwih afdol komo ieu mah. Mantak musi beuki betahan ka urang. Beuki gampang naon teh Kang. Nalik kabutuh aya butuh kita butuh ya geuning Kang. Itu kan urang mah hayang tuhya teh dah hese atuh da. Itu rajin ngaluarkeun sedekah ning butitina sesa geuning. Itu jadi ieu abdul tah. Urang ge sabenerna mah butuh mana Qur'an teh walau kana bihim khososoh. Urang ge butuh itu sabenerna mah tapi ningali batur karunya. Yeuh sok Kang. Nu kitu Kang wah geus na Qur'an ge diabadikeun walau kana bihim khososoh. Urang keur butuh padahal mah tapi batur leuwih naon yeuh. Sok anggo we. Ulah mikirkeun sok heula. Kakak mulai minjem duit barangnya keur butuh teh ngan batu leuwih naon komo tatangga sok pake heula ya tuh bisa Akang sok pake ulah jig pake. Wah Allah kanu kitu mah Kang ucap urang cek Gusti siap ku kami ditumponan kan ku sabab hese kitu nya Kang tak kalah ngadu ngabudahe ngadoa bebeakan ada tangge dah hese atuh urang eta ra kitu ka jelema. Mentak innallaha fi aunil abdi madamal abdu geus puguh keterangan nama rek ke urang ngabantuan tatangga komo tadi Allah rek ngabantuan ka urang kan urang masuk peditnya Kang da mending kaen urang heula atuh kapan gitu kene batur mah tah eta teh jiwa anu naon eta teh Kang mentak hayang ditulan ku Allah tulungan batur heula. Nah kitab Uspuriyah manurek hajian komo eta mah nya. Daripada hajian mingkeneh nulungan heula batu. Jadi haji tapi dina impean seorang waliullah nu ditampa hajian teh kan saya tahu ku nu tindit-tindit acan kan. Gitu mentak aya wali keur kulem dina ceket Ka'bah. Ngimpi malaikat duaan keur guntrem.
sabatutnya teh anu ditarima haji saeutik kan hiji urang mana urang anu gorengnya eta jalminya waliullah gugah ruas ngan hiji nu tarima tina sakitu lobana nu hajian teangan kalembur ayeuna teh di Irak kapenak tukang-tukang soal sapatu eta masyaallah itu mana ge butuh duit tapi tatang leuwih butuheun sok anggo heula nah kitu Kang eta nu ditarima teh nu teu init-init aja dina kisah mementak kudul ras kaciranya urang teh nulungan heula saha tuh nu leuwih butuh eta tak tingali ku urang kabutuhna sakumaha jang naon tuh pugucana anu-anu aya jelema butuh pisan ieu ajenting nu urang korban lah teka cumponan pas ya Allah bakal nulungan ka urang Kang bakal gampang urang teh Gusti abdi nya rek ditumponan ku kami ngan eta teh berat katinya Kang buat teh min azmil umur hese teh berat ngalaksanakeunana tapi udah dicontohkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takwaliman sobaro wa goparo lamin azmil akang ditonjok sobar ngahampura lain hayang males eta teh berat kitu cekuran sobar tuluy ngahampur eta teh azmil berat eta kitu teh ngan Quran menyatakan atuh lah sing tiasa urang mudah-mudahannya jadi patok batur pinahkeun kana urang katingali ku urang geus pinah naon deui Kang ieu kentong di layar urang sobar duh patok jadi pindah ka dieu lapila kadar setengah naon momentak beunghar ieu ngan urang melaan luar biasa kalah saruana nih Kang akhirnya diteluh ka panantah bongan paras ya masalah naon itu karunya geus doraka minahkeun tah bakal digenong isukan tanah sakitu nepi ka sapatala ka handap beratna urang dikeuheulan deui di pasean karunya geus nyeun doraka di hadapan Allah urang dinana deui dikeuheulan karunya itu salah samana kahirupan urang teh nya ya afdal min sa'il awradah alat anu dakanya teu sarakana talati di anal ibadati kana sanyana pirang-pirang ibadah al mutadiyati anu dibiasakeun atawa nu kaliwat naon faedatu faedahna ibadah an leuwih manfaat minal lazimati tinimang anu lazim jadi ibadah nu geus biasa dilaksanakeun we ku urang teh faedahna nulih manfaat was sodaqah tu ari sodaqah kasubeng ari kasab ala hadiniati kana ieu niat ibaratun eta jadi ibadah law pikeun si muhtari kasabna jadi ibadah niat urang rek sodaqah mun aya leuwihna jadi ibadah kan teu kudu salat bae sunatnya nan ku sodaqah kasabna niat kadinya tah jadi kasabna teh niat kadinya mun hasil Gusti 10 abdi rek sodaqah memeh datang ka imah di jalan 3.000 rek dibikeun tos jadi naon tah Kang ibadatun ibadah jadi ngalacau menang 3 hoya ti kebon teh kita bayang Kang bikeun sahoya ka batu aduh masa Gusti tapi da urang asa kurang jeung kurang ning hirup teh eta akibatnya kurang teh akibat kitu teh di hate teh terjembar we gitu ulah sakaligus diturutanna da berat ieu teh ngan masyarakat tuh cenah bager Kang abdi rancau aya mah dipuji ku masyarakat teh dohiriahna geunannya gitunya jadi arane masyarakat yang jadi bager jelema eta nya mah rame Kang ka batur tungkuna pan balager ka urang masyarakat bager Gusti ge leuwih nyaheun ka urang
hirup geus tenang gitu. Pinapsi dina diri nasi muhtarib geus teman tak tenang jadi ibadah. Takorub hu kaitu nakorubkeun eta ibadah kasih muhtarib ilahi kalau ta'ala. Jadi bahan takorub deheus beuki deukeut ka Allah. Sumasil tuluy hasil biku itu kasbu naon faidatun ligori faidah pikeun batur. Da sedekah atuh dasina sesana. Watun jadaba jeung ditarik ilai ka itu kasbu naon barokatu dakwatil muslimin ka pirang-pirang kabarokahan dakwahna jalma muslimin. Jadi batur dibekeun nu dibere ku urang Kang. Nuhun Kang jazakallahu khairan. Doa muslimin terus ka urang loba. Jadi masihana teu kasih eta bae panen ke mah kasih. Ngebedahkeun ke mah ka ditu. Kabeh muslimin narik doa ka urang ditarik eta doana teh ku barang bere teh beuki doa orang beuki pinuh doa ti batur. Yang baru-baru ngadoakeun ka urang kalah ngajar bengan geuningan. Nah, jeung mere jaer. Rajin mere torolokna pada kalah ngajar bengan ka urang teh geuningan. Teu narik doa kalah narik narik ngarasulai narik kudu kana doa-doa na muslimin. Peta doa pun jeung lipat ganda bipikeun itu kasbu non al ajru buruhan. Nah, jadi urang tina eta kasab wah beuki lipat ganda buruhan ti Gusti beuki gampang gawe geuna. Jadi jang muhtarib dina kasabna kade sing jadi ibadah. Malah leuwih ngunggulan tinu sejen ku cara sedekah tina leleuwihan pangabutuh dina kahirupan rumah tangga. Sanajan saeutik jumlahna tapi urang sing bisa nyisihkeun pikeun neangan kaabdolan ngabandingan aribadahna batur nu sejen. Kitu keur mah capek buru saeutik sedekah tara salat kendul teu kabayang susahna hirup dunia akhirat. Itu al-khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari nomor kalimana al-waliyu eta wali. Terus waliullah kan. Misul imami seperti imam pamimpin di Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, camat, bupati gitu. Wal qadi jeung hakim, wal mutawali jeung nu diangkat. Lian duro pikeun naluntik itu wali piumil muslimin dina pirang-pirang urusan muslimin. Jadi ngatur jangan beresan kahirupan jalma muslimin. Pakiamuhu mangka ngadegkeunana wali tangga jalan kena wali bihajatil muslimin kana pirang-pirang pangabutuh muslimin wagrodihim jeung pirang-pirang tujuanana muslimin alawab ki syar'i ngakuran kana syara wa qasdul ikhlas jeung ngamaksud ikhlas afdalu eta leuwih utama min auradil madkurat tina pirang-pirang anu dicaritakeun. Ieu leuwih afdol deui Kang. Jadi kepala desa nu aturan di jalanna syariat pikeun kamaslahatan muslimin eta leuwih afdol deui lamun niatna ikhlas mah eta teh. Teu kop anu ngabantango dicarekan eta mah teu ikhlas. Moal kalah ngeuheulan mah. Geus eta mah ulah diberesan mah dipersulit bae. Eta mah leuwih sangsara di akhiratna. Ini hadis saja nu mempersulit urusan muslimin ukame dipersulit disukan poe kiamah eta urusan jalma eta. Urang ulah sok ngiring mempersulit urusan muslimin. Justru urang mah kudu nulungan. Itu Pak lepaskeun we Pak lah meuni riwet heula kadar mau karpetna geuna. Itu. Jadi Kang nu aya haknya aya hak kabehan Kang si eta nyokot
geus eta mah nyokot hakna we lah. Naon kira kakang anu milik kabehan Kang? Sok milik kabehan eta nyokot dina sabagianana, cenah nyokot bagianana, ulah sebut maling. Gitu tah. Nah, jadi ulah cobi-cobi mempersulit urusan muslimin. Di akhirat bakal dipersulit kalau urusan manehanan. Ikhlas eta ngajalankeunana tinggal Sayyidina Umar Kang jadi khalifah. Can wantun kulam lamun can keliling masyarakat teh. Bisa anu lapareun, bisa anu tacan kulam alasanana kunaon. Pan gitunya aya janda boga anak can barang tuang keur ngagodog naon teh nah. Gitu. Sayyidina Umar teh dikawal itu teh. Tapi begitu nguping kayaan kitu anjeunna nu lumpat ka bumi nu nganu mangul eta teh ku anjeunna teu nitah ka batu. Itu pamingpin anu kitu kuduna teh. Dina Khalifah Umar bin Khattab mentak dina kitab Ahkamus Sultaniyah itu ngajalankeun nyarioskeun perjalanan kekhalifan Umar bin Khattab kan bakat ku saena itu tah mentak dikitabkeun tah namanya kitab Ahkamus Sultaniyah eta perjalanan kehidupan Sayyidina Umar jadi khalifah masyaallah. Da urusan ena ning UPJ zakat mun ku urang kalah riweuh masyarakat geus mending keneh pamarentahkeun eta na kitab kitu leuwih aman beres ku pamarentah mah jadi kadinya kan sok pamarentahkeun ceuk kitab kitu daripada ku urang langsung dipasikeun ka mustahikna bari nu sajen kumaha riweuh cenah urang mah teu kabagean mentak rek masikeun zakat lamun ku perorangan kudu terang kitabna heula kudu kumaha ngabageun ameh adil kan kitu kan. Jadi aturanana jelas mentak lah geus aman ka pamarentah kapanan kitu. Ayana kitab Ahkamus Siyasah nu karet itu teh. Jadi langkung afdol lamun niatna ikhlas bari beres sesuai hukum syara ngajalankeun teh. Ini mang wiriduin anu kurang dilaksanakeun. Rajin urang ka majelis taklim anu ngelehkeun tak kuwu. Sok beres ngatur muslimin bari ikhlas urang teh eleh kaabdolanana teh itu teh itunya paku mangkari hakne tuwali aya sageten katungkul itu wali beukeun nasi kana perang hak manusia ngurus urusan manusia naharon dina waktu beurang itu kadieu teu ngitung kacape penting mah jelema sareurik barungah wayak tasiru jeung ngaringkeskeun itu wali alal maktubati kana salat nu dipardukeun hanya tikisor Kang gancang da keur ngatur manusia ieu urang mah pan salese tenangnya uang ibadah mah ieu mah pamarentah mah keunenan ogenan ringkes teu kosi wiridan lah geus ini teh salah mah da keur ngurus saha asa mending jadi RT teh nya ieu mah itu wayukimu jeung ngajalankeun itu wali alauran manukana pirang-pirang wirid anu dicaritakeun biasana waktu peuting beurang na ngurus manusia peutingna wirid dijalankeun Kang hitung-hitung kacape mah tugas moal daraekeun nya batur genan kama saperkara kana bukti seumar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar tanu tiasa kieu mah ya fa'ala tamidamel Sayyidina Umar kana itu mah id karana qala ngadauh Sayyidina Umar mali teu aya alasan pikeun kuring wala jeung pikeun sare fa innam tu mangka lamun sare kuring bina waktu beurang doya tu noler kami al muslimin ka muslimin eta pamimpin Kang mun kuring sare ti beurang berarti muslimin anu katoler-toler entak tas keliling Sayyidina Umar mah itu mun DKM jamaahna ka mana ieu teh hadir cenah teu damang langsung disusul di amplopan itu teh di mana amplopna tina kota ka amal
Jadi jangan kesejahteraan orang-orang keneh sabenerna mah. Cenah duitna boga geus kirim beasna atuh di situ dahar geuringna teh. Terus dikontrol kang eta. Jadi DKM termasuk al-waliyu. Maka disaldo kan mah gede geuning kang saldo tah. Geus tong malayar engke mah. Ek nantu dibikin tapi diandep teu dijalankeun kang. Urang teh kudu timur nih disalurkeun urang. Anu kitu urang teh kan. Tiba jongjon we da sok 2000 ning karanyaan. Mun 10.000 uang cuma 10.000 disalurkeun ka disadokeun atuh teu ngari sodako urang teh. Teu kemangpaatkeun jangan sejen. Mentak dipantau hareup sadiakeun kopi gratis, teh gratis di urang eta jang urang. Batur mah tinggal ikang masjid nu wifi gratis eta. Itu kapanan di batur mah nya. Jadi nikmat jamaah teh beuki sumanget naonna teh. Jariyahna infakna teh kitu mah. Gitu. Cenah tulis sik parem di tengah masjid, kade ulah tina kas akang keun ku abdi. Nu kitu Allah rasakeun mah. Ieu kasih andalkeun nya. Tuh cenah pane duit kas. Akang mah teu waras. Kitu teh. Sing anu tanggal walar alus keneh kitu nya keun eta mah jang kesejahteraan saha ieu. Jamaah kudu sare sik parem langsung keun ku abdi lah eta. Duh mun masjid gitu kumaha kang tah. Insyaallah beres masjid tah. Baretaheun jamaah teh. Komo eta subuh mah aya sorabe jeung gorengan ning leupeut. Sorabe areueuh deui nya. Itu tak kudu dieupanan we kapanan zaman kiwari mah. Jadi ngaraoskeun anjeunna noler ka muslimin wah anjeunna ngaraos teu raos nyamun ti siang kulem. Walau nampu jeung lamun sare kuri kami bila waktu peuting doya tu noler-noler kami nafsi kana diri kami. Mun wengi sare atuh awak nu teu kabagian ibadah. Dianggo sare mah nya. Akhirnya Umar mah kitu tah. Can kulem lamun masyarakatna teu acan naon. Teu acan kulem. Wa qad pahimta jeung paham anjeun bima kana perkara dakarna nyaritakeun masarukan itu mah anu usahanya nakalakuan. Yuqadamu eta diheulakeun al ibadati badaniyati maneurikeun pirang-pirang ibadah bangsa badaniyah naon amroni dua perkara. Ahaduma ari salasina itu amroni al ilmu eta ilmu. Memeh ibadah kang ngaji heula. Yuqadamu al ibadatil badinah amroni adwa al ilmu. Memeh puasa ngaji heula bab puasana. Akang rek dagang baca heula kitabna bab naon? Babut tijaro. Akang rek tani baca heula kitabna babul mujaroah, babul muhobaro bisa boga sawah dieumoekeun ka batur. Ima tarani teu make ilmu kitabna atuh kumaha kang? Kitu teman tak usum panen riuh jeung rugi. Bongan teu ngaraji heula. Geus kumplit na kita makang di pondok teh na kitab. Mujaroah, muhobaro, bab gade, bab i'aroh, bab unjam injem, bab kontrakan. Eta sok aya basa nengah embe geuningan akan dan doen tak. Diinggun cenah kasih anu ke anak kanu hiji sewang eta cek saya tak kitu. Dan kitab mah eueuh kan. Masya Allah gitunya. Iku kudu sing puguh urang teh dina akad-akadan kehidupan teh. Ibadah lain nu marugi jeung capek atuh meureunannya. Bab jualah teu asup nu kitu manengahkeun makang geragenan kumaha tuh. Musyarakah lain. Gitu. Yeuh ingu domba. Kayak diburuhan kadang-kadang.
mun anakan dibere teu anakan ulah dibere nu nginguna Kang mun jualah saten kitu mentak ieu mah teu puguh ting akan naon geuningannya pas dijelaskeun bae di masjid eta masalah bab nengah domba lah gitu geuningan mode sawah makan mubaroh sareng muzaroah itu hasilna kumaha mun dina di Mekah mah dina babu sukya bab nyebor muruhkeun ka batur ku maakadna na duit buahna buruhna teh gitu kan kita mah geus siap kari daek naonna ieu ngaji na Kang abdi rek dagang hayang dibahas bab dagang sok mangga gitu tah jadi dagang anu matak jadi ibadah nguntungkeun di dunia sareng Qur'ana aya hadisna aya kumaha urangnya dagang babari dagang asal nu meuli cenah anu muhun secara dohina mah gampang ya Kang gitu kapan kan anggar kapan memeh gawe ge kudu make naon cenah al ilmu heula kada ieu wala khoro jeung ari anu sejen arif ku etanya bil kaum muslimin kadua kudu nyaahan kaum muslimin jadi sing nyaah itu kasaha teh kaum muslimin da dulur kabeh ogena atunya li anak kula kana sanyana saban-saban sahiji minal ilmi tina ilmu fi'lil ma'ruf jeung gawe kahadean amalun eta amal pinapsi dina dirina itu kula wahid ibadatu jeung ari ibadah tub dilu eta ngunggulan ibadah sairul ibadati kana sana pirang-pirang ibadah ya ta'ada ngaliwatan faidatu faidahna ieu kula wahid wantisharu jeung nyebar naon jadwahu manfaatna itu kula wahid pakana mangka bukti pakana mangka bukti itu ahaduhuma muqaddimina eta diheulakeun duanana alaihi ka manderikeun kana ibadah kana kula wahid jadi kade hiji urang kudu gaduh ilmuna kadua sing nyaahan ka saha kaum muslimin tah kunci eta teh urang dicepet nyaah kaum muslimin mentak ulah gaduh musuh jeung muslimin ulah silih dolim kecuali kanu naon deui anu dolim deui Kang Qur'an kumaha tuh Quran pan aya illa alal dolimin gitu jadi ngadolim kanu dolim deui na Quran teh kapanan kitu kan urang mah tetep da kudu bageuran kumaha muslimin mah ulah silih duakeun kana teu laras nah jadi jang waliun mah kitu pamimpin hakim anu diangkat jadi naon sing siap-siap dina kahirupan teh intina mah memeh jadi RT kudu ngaji ilmu bab naon bab RT atuh urang sebagai kepala keluarga kudu hafal pamimpin di rumah tangga Kang baca kitab ukudul ukudul jena kadua patul ijarna baca kakar jadi pemimpin rumah tangga pemimpin keluarga beres ngan lamun can ngaji ukud patul ijan cadi aji kumaha urang lah dina rumah tangga teh ngajalankeunana mentak kedeng-kedeng coet peupeus deung-kedeng piring terbang ka mana ayeuna we deung-kedeng teu patanya itu kalau di pos kamling akang ngendongna teh geuning jadi era ilmu na rumah tangga babun nikah na kitab geus aya babul poligami geus aya Kang na kitab malah komplit gitu jang urang kade memeh nincak hiji padamelan teangan heula naon ilmuna jeung nu bade kasab ka mana Kang bade didamal ku abdi teh butuh ilmuna bab muhtarib teh eusina nya Kang
dijelaskeun ka mana. Asadisu nomor kagenepna al muwahhidu eta anu nauhidkeun al mustagriqu nu katungkul bil wahidi somadi kadat anu sahiji dianggep panaleukeman dat anu sahiji anu jadi panaleukeman alladzi anu asbaha jadi tuladi wahumumu jeung ari tujuanana cita-citane tuladi hamun wae eta cita-cita anu sahiji geus ka Allah eta mah Allahus muntang teh ka Allah eta mantak sina ngaraji teh ami hadir Allah dina hate nalika keur sumping balai bencana nu karitu pan hadir Allah mah tenang ieu teh sumping teh nu teh ti Gusti dapur katinggang tanggal kalapa hadir Allah na hate ieu teh hakikatna mah kusaha innalillahi pasti digantian ku Allah keur diuji urang teh hawu hancur kulkas tenang geus somad mah ka Allah langsung diri teh Gusti meureun teh abdi loba lalawara kana ibadah ku aya kulkas teh ngahalangan abdi ka Gusti tenang Kang langsung cek Gusti tah geuning maneh elik ke kulkas datang nu ngirim ti dealer tetangga butuh meuli kulkas anyar ke kadikeun urutna ka mana kurunyung we cenah ieu lumayan bisa dipake kulkas teu disangka min geuri layah nah urang sok kalah ngacaprak manden tuh dageuna dapur katinggal teh kalah kumaha Kang ceuk aing ge tuar ti bareto kalah nyarekan Kang kan boga tanggal kalapan geus sebar ke di obrolan ceuk Allah tong dituarkeun kamek ditinggalkeun ka imah sia tenang urang teh hirup jeung Allah mana mun esok hariwa atuh nya Kang kalah nyarekan ceuk aing teh bola tuar urang kalah ngambek Kang teu inget ku Allah ngahaja dinaonkeun Kang geus Allah na hate mah tenang antu hesena mapu yang sirah teh tenang kan ku sabab leungit bae sahana antak rudet bae hirup teh ngacaprak keningan kena boga tangkal albuna udah peungkas kena dapur Allahus somad tenang kita langsung ngoreksi karena diri oh subuh tadi kabar jamaah bacaana goreng keneh gen wani keneh sorangan jabat teu puguh kunutna can apa teh geuningan di dieu meureun lalora kuring ka Gusti sadar langsung beuki deukeut ka saha tah digantian ku Gusti sagala beunang danu gaduhna ge saha nah ada urang sok ngakukeun benu urang tak Gusti mah teu nyaheun kulkas anyar keneh beledag ditinggang tanggal kalapa ti tukang teu nyaheun Gusti rek digantian deui ieu Gusti keuna urangna caket jeung saha Palawi hibu mangka teu mika cinta itu muwahhid illallah angin ka Allah taala geus cintana ka Allah babdi. Ngan eleh urang mah cinta ka Allah teh kudu sejen ya kan. Eleh pokona. Salat kunaon pangna masjid kosong eleh cinta ka Allah na ku pagawean. Mentak seorang ulama tukang ibadah boga incu pikaresepeun ka cida. Ibadahna ka Allah kaganggu Kang di dinya anjeunna nyuhunkeun ka Gusti Allah canak di Gusti ngahalangan ibadah abdi ka Gusti tak salat dina lantai 2 bedebut ceuk hate anak meurecu meureundag rapi salat tingali geus numpar dihandap budak ragrag incuna alhamdulillah nu ngahalangan ibadah abdi teh geuning tuh batur mah kitu Kang Gusti motor teh ngahalangan ibadah abdi kumaha tah isukna eueuh Langsung kok tetengan urang mah alhamdulillah ieu nah, jadi sakur nu ngahalangan begitu leungit alhamdulillah Gusti tenang hate ka Gusti anu teh nu ngahalangan lamun bener-bener cinta ka Gusti ada orang mah henteu nya eta nagenan duka sabaraha persen atuh masa
Walaya hopo jeung teu mikasieun itu muwahhid ila min angin ti Allah. Sieun teh ku Allah we. Kuno sieun mah geus teu sieun, sieun teu dahar geus teu sieun kuno. Sieun teu kabagian geus eueuh. Sieun teu ditanya geus eueuh nu kitu geus iwati sieun ku saha kan. Wah Allah. Eta teh hesenya Kang Beur. Urang mah kasieun teh kumaha? Kasieun teh kana hal nu kitu bae tah. Kitu mentak urang mah akang ngarek ka kebon sieun aya maung teh. Ning sieun ku maung Kang. Terus supaya orai gede ning sieun ku orai. Eta mah wajar kapan tabeat. Tabeat jelema mun ningali macan sieun ningali orai nu gede eta tama tabeat. Itu kan kade lamun sieun ku jelema eta geus musyrik Allah. Tak aya khauf ibadah, aya khauf musyrik, aya khauf maksiat, aya khauf tabeat, aya khauf nafsaniyah. Sieun nafsu kan, ku nafsu. Sok enggak kana panggung Kang naik. Bet alim abdi mah alim, digusur mah embungnya Kang. Kunaon tuh? Sieun kana panggung teh. Eta teh nafsu. Tak nafsu nah haop teh sieun, haop teh matak urang milih sok mana sieun teh ya. Haop ibadah, haop ibadah sieun ku Allah wungkul. Sieun rugi tenagana eta teh haop naon Kang? Tabat eta mah haop musyrik. Nabat sieun rugi da ngatur untung jeung bati mah saha? Allah geuning sieun rugi akang. Akang usaha syariat geus maksimal mah nyarek rugi ceuk akangnya. An ceuk Allah kumaha? Da anjeun ibadahna teu waras ka kami. Nu kuduna batur mah 10.000 sakeun akang jadingan 7.000 wayahna. Salat akang can beres jeung Allah. Akhirna akang kumaha? Urang mending 7.000 cenah genan teu waras bakul teh nyarekan bakul akang. Padahal nu salah saha? Urang jeung Allah ibadahna. Jadi jalan Allah mazian peringatan mah kana sagala dina kahirupan Kang. Hari urangna sadar ayeuna mah. Kitu antun sadar. Nalika hate geus beres jeung Allah. Jeung muslimin geus beres. Saucapnya ta sacidu batur hen nya Kang eta kabeuli mobil, kabeuli geus aneh eta mah. Da jeung Allah tos naon? Tos kontak Allah mikanya ka zaman kitu mah. Jadi teu sieun iwati ku Allah ilamin wala taqwa jeung teu nunggu itu muwahhid arizqu kana rezeki min ghairi tisalian ti Allah. Tara ngarep-ngarep pamer ti manusia kana. Ti saha teu nungguanana? Ya Allah. Ngan moal langsung datang beas ti Allah ka imah. Da Allah ngawakilkeun ka saha? Yeuh RT ieu jang si anu. Usia teh catatanana bikeun. Lamani wala mutia. Akang can yakin keneh nah teh sok dibaca wiridan. Ulah sok sieun teu kabagean Kang dibere ku Allah sanajan teu kacatetkeun. Ngan urang sok sieun keneh bae. Cenah unggal atuh moal kabere tenang. Allah kan. Mantak kurang hirup teu kabeh anu geus paeh ning kabagean keneh Kang. Masa kahirupan teu geuning paingan susah urang teh salah jalan keneh atuh. Teu ngantosan ti manusia jama muwahhid matos iwat ngantosan ti Gusti. Ya Allah, cau teu melak bet datang cau teh teu cau pisangna atuh tah. Itu teman samangka datang karinuang teu kos ngeuretan masa. Jadi akang arek melak pare di sawah tah cingkir tong ngadaguan tina pare tapi ti Gusti ya
Piit nu datang cek Allah jig maneh da makhluk kami keneh bisa rek dalahar tuh nu keur ditungguan paren nu keur ngeunah amis ka ceda jig datang 50 urang Kang piit tereup kana pare urang langsung makan kojeng Kang teteh keheula tah kumaha Kang kana anu masa gebah mah gebah ulah keulnya bisa Allah benduk kau urang keul ka piit nafsu malahan macek Allah ning bisa keul ka makhluk kami sarua kenengan rezeki teu moal karung jeung rezeki atuh teh piit teh mamentak beak sakotak ge cek Allah kan urang sing sieun-sieun bae beak ge urang teh manuk eueuh geus kahalangan jembul warang beak tutung kabeh bongan cenah keul ka hamka itu Kang tah jadi akang boga cao di leuweung teu katungguan namanya ditungguan peuting mah isukna geus baku cocodot dua siki sing ikhlas jadi pahala jang akang ku ikhlasna teh ngan akang kalah ngacaprak dibungkus ku pusi isuk diteang kari tangkana unggul wayahna dina kahidupan mah kitu Kang urang teh pan gaduh pangeran Allah teh atuh sing caraket jeung saha tan tos muahid mah geus teu ngadaguan rezeki ti salian ti Allah da Allah mah masih antara men geuri layah tara jeung hitungan Allah mah mere teh kitu geuningan dibere buah meni leubet atuh teu kadahar engkal marurag ning Kang Allah dina di mana masihan itu Allah mun mere cai ning balung kabeh kalem walang itu jeung teu ningali si muwahhid bisa ni perkara ila angin wae jeung ningali si wahid Allah kau alamul Allah teu katempok gelas Kang muwahhid teh Allah mantak nempo awewe tataranya geus teu doraka eta mah da ningalina saha mun akang bisa kitu mah enggak katakus awewe kemudian akang kisah gandi di uningannya sok dicaraskeun bae geuning istri tos ibakti tumur ngangge anuk bungkul Kang nu eta mah innallahi nu eta apa bae munang tuh kan ari maneh itu tepan dademelan Allah kami nu teh dademelan Allah lain awewe nu aciri beda Kang tak dua ajengan kita ganti di berapa sih doraka cenah mun akang geus muahid geus teu katingali Allah tapi katingalina geus Allah bae kitu nya kan ningalina ge geus katingal teh saha kan baturna tos kitu muahid mah masa kitu nya Mas mikir kaciri gelas Kang asma kaciri kana ieu hate canepi teh saha ieu nu ngademelna canepi kadinya atuh urang ningali hasil panen di pasar Kang geumeni alus ge nyamanana kan cek hate anu nyieuna Kang nya pasti hate langsung ka nu nyeu bisa-bisa ning nu nyieuna pasti kitu hate urang kana hasil panu alus muahid mah geus kitu tah mentak nih bener-bener bisa anu nyieuna teu ningali ieu langsung ka nu naonna ieu hebat jelema tuh hebat mau kok pasti nah teh hebat jelema pinteran nyieuna pajelman mah eueuh kitu masa muahid mah fihi dina itu syai paman mangka saja ma irtapaat naik nanut batuhu martabat nasi imanil hadirkan idarajat geus bisa muahid kan lam ya takir temi kabutuh siman ila tanwihil aradi karena warna-warna pirang-pirang wirid geus teu kosi akang geus teu kosi salat sunat akang geus teu kosi maca Quran geus teu butuh parahu akang butuhna naon nepina
anu sok saturut-turut jeung batur Kang. Urang mah butuh keneh la ilaha, butuh keneh tanah urang mah. Batu geus il geus il bae. Batur geus bisa naon beureunan. Geus teu butuh parau geus bisa teuleumna batur. Jika nu tos majnub kan geus teu apa salat puasana naon. Geus baju geus teu inget. Naon sababna? Tos ka ditu. Tos Syekh Sanusi guruna Syekh Sabrawi pan tos naon. Tos majnub tara diange tara nganggo raksuk. Jadi kalah isi nu bade namu, matak disimpen di kamar. Tos naon. Jadi tos kitu mah Kang wah. Jelema teh geus teu kaciri tapi kasaha geus teu butuh salat kitu puasa. Da geus manteng hate kan. Ulah diteangan ku urang kitu. Di kalah teu pararugu. Mamajnuban. Subhanallah. Kitu batur mah tah. Ditos teu butuh kana warna-warna wirid. Wah, tilapiha jeung beda-beda itu aurad. Bal balik takana buktena wiridna itu siman badal maktubati da sabadas nu dipieunkeun nu dipardukeun. Wahidan anu sahiji geus hiji beta salat fardu teh. Wa sangari itu wahid kudu qabe eta hadir hate maul sarta Allah. Cukup ku hadir naon? Hadir hate jeung Allah. Jadi akang ka mana bae kudu hadir hate jeung saha. Itu ka pasar Allah milu naha teh geus. Ka balong Allah milu ka mana ge kudu diajakan saha. Allah teh dina hati ami urang langsung sadar terus. Istighfar we da rumasa di tuturkeun ku saha rasa teh. Hadir hate teh jeung Allah. Mentak moal ogoan geus hadir hate jeung saha mah. Mun ek tuang ulah ieu nanon teh geus jeung uyah totol bae. Tenang gitu mah. Pikulihannya saban dina saban-saban tingkah. Palayah tilu mangka teu ngartegeun itu muwahhid bikulubina hate-hatena itu muwahhid. Naon amrun urusan. Geus teu mikirkeun naon Kang? Ibadah heula geus. Oleh karena jeung geus teu ngetrok samahum kana pangdanguna itu mau hudun qariun anu ngetrok geus kumaha geus teu butuh kana lah pokona geus manteng jeung saha ieu wala yalhu jeung teu ngutuk ya absorihim kana pirang-pirang paningalina itu mau hudun salaihun anu ngutuk geus teu dipalireh hinaan jelema teh geus kumaha teh geus kebal pokona mah dihina seuri dicaci maki seuri kang geus muwahhid mah kan urang masih keneh naon molotot bari jeung emosi sebut bari nyebedannya miskin sia teh bari belegu bodoh deui pasti kumaha tah nu muwahhid mah tos teu malireh kanu kari itu kang geus lempeng we hate ka Gusti ila angin kana bukti lampikeun itu muwahhidun fi dina ieu ma naon ibratun tauladan wa fikratun jeung pikiran wa mazidun jeung nambahan jadi ibroh jadi pikun jadi mazidun nambah kawaspadaan jadi pikiran orang teh makhluk Allah nu sagala kakurangan rumasa ibroh jadi pelajaran kana kahirupan tak sanes kalah di keheulan di amuk tapi kurang dianggo ibroh pikroh sareng mazid pala muharikun mangka teu aya nu musikeun lamun kaitu muwahhidun wala musakinun jeung teh nu ngaeureunkeun ila taala angin Allah taala geus eta mah usik ku Allah cicing ku saha kan geus rasa kitu cek Allah ulah ini becicing sia eta mah digusur ku hayu-hayu cicing cek batul ulah ini sia eta mah da kumaha kan rek ngaji
capek atuh kajen jauh wios dibagi rimis kajen geus saya ditahan kan gitu. Ya sababna usikna geus rasa ku Gusti cek batu batangus eta mah keras kepala ini banyak dicaramkenan walau geus diinditeun teh kan. Jadi urang geus sadar kan. Bisa jelema kana hade hese dicaram geus ku Allah dikumakeun teh. Titah ini sanajan dihalangan ulah geuna. Jadi usikna geus rasa usik di Allah. Cicingna rasa dicicingkeun ku Gusti. Mentak urang ngenan lamun dina hiji padamelan ulah wa kabosen eureun. Can dititah pindah ku saha mah? Ku Allah. Dagang ieu teu payu. Ulah ka hayang pindah, terus heula dagang eta. Geus Allah nitah pindah sok pindah. Tiga urang maneh kudu kawin ka urang anu leuweung di gunung gitu cek keluarga ditu ayahna ujang kudu mukim di dieu baturan ieu cenah ibu jeung bapa di dieu wah di leuweung kang imah teh sajen jarau ku Allah akang diteuan di dinya sing narima da ya cek hate kuring ku Allah dijarokeun ka dieu urang kuring kudu betah cicing di mana kan. Tak Allah mah geus mosisikeun urang tek di mana ke urang mana geus jelas na Allah mah puna geus aya. Atuh urang karitu marim. Hingga dipindahkeun ku Allah mun hayang pindah mah. Tapi nu bener alasanana monggo Gusti dipindahkeun ku Allah kan. Gitu tah. Paulai mangkari jama-jama nu kabeh jami ahwalim eta ari sakabeh tingkahna ieu amau mahidun taslu eta beres antakunen bukti itu ahwal sabab terjadi sabab lisdiadihim kana tambah-tambahna muahidun pala tatamayazu mangka teu bisa teu silih bedaan indaum dekeun muahidun naon ibadatun ibadah an ibadatin ten ibadah sajen deui geus direken sarua lah kabeh kitu ku muahidun mah sang itu muahidun ala dia tajama-jama piru anu kalalabur Allah Ta'ala azza wa jalla. Jadi dina Quran papiru ilallah kalabur teh ka Gusti gitu urang pan sekolah kabur tina kenyataan hirupnya kan. Kaburna ka mana teuing? Kabur mah kudu ka Allah. Itu kama qala Allah Ta'ala la'allakum tadzakkarun supaya buah-buah arenya kabeh teh eta anu areling kabeh ari kabur ka Allah mah tak mun kur parasa di mah pamajikan geus kaburna ka masjid ulah ka pos kabri sugana itu jadi bahan tadzakkarun mikir gitu nya kan papiru mangka kalabur itu jalma ila ka Allah wa tahaqqaq jeung nyata pihim di muahidun nan kota don Allah Ta'ala wa idi sa'tawaidi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mir rahmati eta tentang ashabul kahfi nyingkah di manusia kecuali ka Allah mentak disalindungan ku Allah dina guha itu diberi rahmat kalau mentak kulemna 300 lain sampai 2 pekan tapi awak terubah katanya terus menang rahmat pisah mah ya Allah mah tong hariwan Allah terus mikanya ama ka urang bakal beres sarena wa ilahi jeung karena itu kaul al isyaratu isyarah bikoy kudaan Allah ini dahibun ila robbi sayahdin kami eta nu berangkat ka pangeran kami nu bakal majan pituduh ka kami jadi orang kudu berangkat ka Gusti ka Allah ulah kanu sejen geus ka Allah mantak tujuan hirup berarti ka Allah atuh di mana ayana Allah teangan mah tempat-tempat anu dicarakeun mantak hate hadir jeung Gusti ka majelis salim ka masjid ka madrasah silaturahim hadinya kan erek ini tau pangeran papiru ilallah teh kan
ngan lamun urangna awakna masih keneh kalotor kalau dihalangan be hayeuna je kamari ning usum haolan kan eta teh silaturahim eta teh nu jelas paedahna dina hadis ngan ceuk Allah maneh mah ulah da teu pantes kareum jeung zaman nu kararitu maneh mah kotor keneh mantak alasan aya be teu purut rek haolan kamari jadi dihadirkeun ku Allah silaturahimna jauh teu barokah hirup urang awak sekolah teu diriungkeun jeung zaman-zaman nu rek silaturahmi dihalangan ku Gusti kakang kitu kade mun urang nalika awak teh sepi nek berjalan ka masjid teh can barokah eta dihalangan keneh ku kitu bisa jadi tucuk di masjid ogenan atuh urang sing timuru kajangannya bisa hadir ka mana ka masjid tu tingalikeun laku lampahna pengen saya mah laku lampahna kitu tutun ku urang dipanggil ku Gusti biasa nyumpingan tempat nu dipikanya aku itu hakikatna mah dihalangan ku Gusti ku Allah pangna teu hadir kana kahadiran teu dihalang orang masuk dohiran ningalina nya udah cenah geuna kalah disabar Gusti anu cenah kalah aya acara kapan kitu urang padahal mah dihalangan ku Gusti dihalangan urangna teu ngarasa dihalangan ku Allah bet jong-jong we geuningannya aya ulama ning tinu hajat kan walimatul arus kan eta wajib naon genan wajib hadir datang setan datang hadir lah kudu nyamu kan pas rek we anuna jebul nyampeun Kang isuk uang ka anu makana urang teh keur hayang ka ditu teh dihalangan ku Gusti rek hadir kanu alusnya kudu wajib teh tah auzubillahi min kitu urang sing ngarasa Gusti kudu dihalang abdi cara malikir eta ka Gusti bisi nepi ka paeh masih kena dihalangan ku Gusti kana tempat nepi ka ridho ku Gusti Allah kitu hariwakna mah sabab manusia mah maot nage dina laku lampah nusok dilaksanakeun maot tukang bohong paehna keur bohong itu tukang arit paehna keur ngarit tukang lauk paehna dibalong ya keur ngalauk loba tukang ngalak-kalapa ya gitu jadi ilaharna kitu dina laku lampah urang maot teh matak sing leresna ku lampahna sangkan maot aya dina husnul khotimah wa hadihi muntaha darajati siddiqin wallahu alam wa ilmuhu